warahmatullahi wabarakatuh. Litih wanci nu mustari sininggang mangsa nu utama walawargi sadayana dina danget ieu baris diayakeun pagelaran nyaeta calon rewak ti putra rewak ieu pagelaran teh dina laraga milang kalah Republik Indonesia anu ka-70 anu dipanatan salagaraan ku pemuda Sigaraja Bersatu Gawe Barat KKN mahasiswa PSI Bandung. Oke, ieu pagelaran teh mengenang sang maestro Calung Tasikmalaya anu parantos ngangkat nami Tasikmalaya dugi ka nasional. Mudah-mudahan ieu pagelaran ngajantenkeun cukang lantaran pikeun kamajengan para penerus. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Supados teu nyangkolong kana waktos sumangga urang saksi wae ka urang sadayana putra rewa grup penaiknya wilujeng nyaksen penaikan deui mun bisa. Oh iya penaikan mah iya. Ninga
ningali pimpina karek ningali pimpina langsung bobo
Jangan tebakan pribadimu pribadiku. Kalaulah ada kata yang salah, jangan simpan di hati. Bintang Firdo di bibir paling singoko. Bintang Gemini kering pikiran ini. Bintang Libra Bapak nalilir indung natibra. Bintang Sagitarius sayang giginya tidak diurus. Bintang Virgo jadi jelema ulah oloh. Bintang Virgo jadi jelema tong olo-olo. Bintang Virgo jadi jelema ulah sok ngaco. Bintang anakna Virgo tanu obatan eta nu gelo. Lain, saya teh nyebut nu gelo. Nah kan nu gelo urang mah. Kapokna nu gelo we. Ai mana rumah saya nu gelo teu? Hei, meleho. Oh, berarti kayak orang ngumpul. Da urang makan nu gelo, mending ngagel euy. Lain, da kongana cenah da urang makan nu gelo padahal mah lain ka urang. Aduh pek we, hayang. Oh, da urang hayang disebut nu gelo. Pas sorangan ada yang jadi nu gelo. Iya, aku sorangan atuh nu gelo. Tangke malemun panggil jeung abi sebut wae nu gelo. Bener sih ya? Lain nyebut naon? Bener sebut nu gelo? Nu gelo. Bener? Nya. Oh, ulah apa? No, ulah. Masih kena campur. Eta mi kula digelo mah. Aya mana eta? Lain Ujang. Urang teh alhamdulillah parantos aya di pantapatan nya eta. Urang alhamdulillah parantos dongkap di Pangandarannya. Jadi ka Pangandaran Mang Daip teh kumaha eta? Lamun ieu Pangandaran mah atuh itu nyenengan teh meureun cumi-cumi. Ada deui. Tuh, anu belah ditu. Naon tadi tuh? Anu cium meureum, meureum eta teh dugong. Naon eta? Al budak Ahmad Dhani. Naon atuh al teh? Anjing laut. Sugan teh si al teh budak Ahmad Dhani anjing laut ya. Tukang kapal eta teh jauh-jauh di Bandung mahasiswa ieu ISBI. Lain ISBI. Lain naon ISBI. Oh, tos gentos. Lain digentos memang ayeuna mah eta nyebutna ISBI. Aya baheula mah di Kokar, geus MKI, terus Isti, ada anu kali itu. Tah, barangkali ieu mahasiswa anu ti Bandung. Ngan aya 2 anu ti Tasik mah. Aya 2, saha teh? Tah si eta anu tadi anu gogorowokan anu amak-amakan kana di bunyi ka bener. Si eta. Orang Tasik ya. Orang Tasik. Oh, Jeung anu kamari penggemarna teh Usi jeung teh saha tadi anu kamari? Teh Linda. Ada teh Jalmi. Jalmi Ai sugan betul korek. Bang Dayo. Ari dina eta teh kan ISBI. ISBI singkatan model Tasiknya. Tah Tasik teh diwangun ku 5 huruf. Hiji T. T nah yang apa? Hoyong tera. T na teh tentram masyarakatna. Ayeuna A. Aman sejahtera masyarakatna oge. S sopan santun bahasana orang Tasik mah. Win. Dina iman jeung takwa masyarakatna. Oprok nanya wae sama. Ada awuknya. Power anu ditanyakeun teh ISBI. Leres anu ditaros teh ISBI nah jadi kata sih. Bacot. ISBI mah diwakilan tadi kurang Tasik. Naon? Singkat. Eta masa teh singkat anu leuwih mah minimalis. Minimalis eta mah. Ai sugan singkat. Iya, ais
ISBI teh singkatan dina Institut Seni Budaya Indonesia. Kurang leuwih na kitu bener ya? Oh, da eta teh urang perkiraan teh. Kirana Pak bener. Ai sugan hatam. Can hatam karak juji. Abi oge kepungkur mah lebat kampus. Kampus wah gaya. Kampus naon dah? Abi teh lebat umtas. Umtas, naon umtas teh? Universitas Tasko. Melihat udus ya, Mam. Tasko sugan teh umtas. Lain urang teh jawa ka dieu nya silih pepejet. Da lain kitu urang siling kenakeun walaupun nya ceuk paribasa mah tak kenal maka tak sayang gitu nya. Lamun ceuk bahasa Indonesia mah, lamun ceuk bahasa Jawa mah beda deui. Tadi mah ceuk bahasa Indonesia mah tak kenal maka tak sayang. Lamun ceuk Jawa mah tak kokak buah tak kekok. Asa sarua we, tak kenal maka tak sayang asa ngeunang gitu. Nah, urang kenalkeun atunya hiji-hiji. Da urang teh ditonton ku masyarakat anu sakieu seueurna anu sono kepisan kana seni Sunda nya. Itu namina seni calung. Terus engke insyaallah bade diayakeun longser drama Sunda. Ras engkena aya wayang golek. Nah, eta teh ciri budaya urang bisa dipertahankeun nya. Da urang mah sebagai suku Sunda kudu wajib mempertahankan. Seueur suku-suku teh aya kan, aya Batak, aya Aceh, aya Sunda, aya Jawa, aya suku Madura, suku Baduy, aya suku Dayak, suku Korsi, suku jadi kalinya tuh. Asal aya sukuan itu. Suku Meja atau sekalian? Malahan urang alhamdulillah ieu di patem-patem teh ayeuna di Jakarta urang teh itu di Tanah Abang itu. Nah, di Tanah Abang. Di Tanah Abang. Coba lihat di sini banyak pohon-pohon. Pohon. Depan Batak itu. Banyak pohon-pohon. Di situ banyak tobing-tobing. Bing eta mah. Hah? Bing. Jalannya menurun. Ya, eta kan urang di Tanah Abang. Lain yang orang mah deket tetangga teh jeung si Bang Aris baheula jadi tutup jeung garajanya. Bang, cerita aslina di mana? Oh, saya mah jauh dari awalnya memang dari Medan. Cuma di sini saya tinggal lamanya di Bandung. Bandungnya di mana? Di Rancakekek. Rancakekek. Oh, maksudnya mah di Rancakekek. Terus saudara saya ada di Pasir Kejo. Pasir Koja. Oh, ya orang kenalkeun nya. Atuh pangitan. Kuring erek kenalkeun. Ya, ka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nepankeun sing paring Mang Dair anu panginten dina ieu mah pangcalung kahiji, panginten anu tos namanya biasa. Ta urang lajengkeun anu kadua nyaeta Mang Tommy Wibawa. Tah ieu kapayun. Calik lah pager. Urang kenalkeun. Tadinya calik ulah calik teh aya kursi. Oh, maaf. Ta ieu Tommy Wibawa dina namina ge Wibawa seueur pisan wibawana. Bilih patepung, patepang di Pasampangan, bilih kawengian, ulah disaha-saha ibunya bangsakeun. Sair awalna mah alus, Wibawa nama sae. Karingkel lamun dipanggil di jalan bangsakeun kurang ditengeun urang ku masyarakat. Salah. Konsepnya salah itu. Ulah dibangsakeun. Ieu mah Tommy anu kasep teh. Tos. Ulah dibangsakeun karongkeun we. Kasep aing mah. Kasep. Mata kurang mun pada ke jeung mana teh da urang mah kelap. Lamun kitu mah sarua jeung ka aing nyebut goreng batu sia teh. Ya, da urang mah sok ngarumasakeun diri nu goreng. Apa itu? Eta mah penguin. Iya, di dia volumenya kieu. Oh, fitnahnya. Nah, para wargi, ieu teh namina Muhammad Rosyid, upami nami sesuai KTP namanya, sesuai aplikasi itu teh? Nah, sesuai aplikasi. Oh iya. Upami di nami teh nama yang II teh nami nupang panjang-panjangna. 11 ya. Muka mau pakai M. 11
15 meter. Tah ieu Jang Ii. Tah ieu Jang Ii anu saking bungtos sok sanaos. Tapi tarusan kasasamina. Ya, sok tarusan. Iya anjeunna sok poe sok ieu mah gajina teh panggedena di pagawean teh. Panggedena ieu mah gajina ge. Sabab moal poe mamawa taraje naik poe gitu. Jadi gajina teh pasti we panguhurna ieu. Nah, gitu. Sakali deui panginten ieu Jang Ii bilih para wargi penak di jalan. Nah, namina tos jelas. Wong bilih aya sangkut utang piutang mah mangga we sumpi ka keluar. Orang terasa tenakin. Atas lah atas. Jang Ii anu kasep. Langsung terus kan itu terus. Ada yang gini aing kasep. Kasep anu kasep teras ka ditu. Sakola agama Pak Ustad tos ngantosan. Oh, sakola agama. Batur-batur make bangsi. Make ieu make jukok. Anu salajengna nyaeta Silmi Iboy. Boy, dia di canakna tina pemain eta anu film kartun Boboiboy. Ieu teh gagabah apungkurna dina takrauna juara we. Malahan mah kamari ge naju. Juara naon? Na takraw. Sok alus nempo mah we dieu. Alhamdulillah si moal mangusung ge favorit cai katanya. Tapi Pak, ieu si atlet. Atlet naon? Si atlet juru nembak. Juru nembak. Juru nembak eta teh. Allah, aya motor. Pak, 10.000. Budesi. Bandar bensin katanya. Lain aya pistol sarana halus kumaha teh? Budesi. Tah ieu Mang Silmi Iboy anu dadeganana sami sok aramang di dieu tah. Tah ieu Mang Silmi teh geus bogeun ka bocah nya. Acan. Ah, tujang dari tinggal ngabonceng awewe nya. Tuh dari asihan minta asihan tujang tuh. Kumaha asiana? Turutannya. Iya. Sok turutan tah tujang dari asihan. Turutan kumaha? Pokokna mah maneh lamun geus make pelet ieu bakal payu. Turutan aja. Minyak aing, minyak batu. Dicampur jeung jing tangkala. Dicampur jeung jing tangkala. Anjing galak. Minyak aing, minyak batu. Dicampur jeung jing tangkala. Jeung jing tangkala. Kunaon rupa aing teu payu? Beungeut aing juga anjing galak. Nah, si ujang mah dari asihan teh nyilapna. Untung saya tengah ge. Tah para wargi ieu Jang Silmi putrana Bapak Eli datangi simkuring. Mangga kasep ka pangpardeuk. Aya Pokemon kapayun Pokemon we teh tumis. Anu salajengna Lala Asep. Sekali deui kumaha? Tinky Winky, Dipsy, Lala, Saep semua. anu salajengna panginten Mang Yopi Firmansyah. Ah ieu insyaallah dalam anu aya di Pasir Cigaraja. Kunaon eta? Cing atuh tukang kena ulah tarik-tarik teuing karunya. Ulang mata teuing. Eta Dede Utun. Sasihna teh. Sasihna. Cari Dede Utun, Dede Alin. Lihat perutnya. Aduh nendang-nendang ya mohon. Dede Alin. Begitu borojo, paline kan itu nama. Nah iya panginten Mang Yopi Firmansyah upami sehari-hari nama sok disebat Mang Oye. Iya dalam nu aya di Pasir Cigaraja sareng tukang kenang itu Mang Farid Robiansah. Ieu Yopi Firmansyah janten geus sah sadeunanya. Udah sah gitu. Nah, anu salajengna panginten simkuring ngaturkeun nuhun ka sadayana da tos. Mudah-mudahan
Warga RW 015. Tah, bari malkenakeun urang teh di aya di KRW-an. Urang ge apa eta teh dah? Naon? Urang mantap pisan gitu. Kala. Kunaon deui wae? Eta bogot tapi kalecek sih teh. Betul mah. Ari sia kunaon? Betul mah dikenakeunna urang mantan. Apunten para wargi, anu ka Lampung. Ternyata ieu lauk-laukan can dikenal. Itu kenapa? Lain lauk-laukan. Naon atuh? Entok. Ai entok di sadana kumaha? Entok. Heeh. Salah. Hampura jam. Urang kenakeun tah ieu Mang Ujang putrana Abah Cengeng almarhum nya. Ieu. Nah eta mau dimesrak kitu. Padahal Tah ieu Mang Ujang Cengeng katanapi dina ieu nama uji IP ya, uji IP. Uji IP mah aturakana. pertama Oh, uji coba. harus ada orang tadi dia teng di jalan bahan Percobaan. Kayak manusia eksperimen disebut. Tah ieu Mang Ujang anu dedeg sampai rupa hade upami ditetep dihareup sieu. Keprotesnya. jadi malu Kita mana sa antak rau. Bawa burung kabinet. Acah. Ampun. bilang pas jo ketang burung Tah ieu geus nya.